Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa syuhada'i wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan la rusyabil qari ajilani wa khususan la rusyadina Abi Bakr wa Umar Utsman wa radhiyallahu anhum wa khususan la ruhimus kitab Qurratul Uyun fi syarhi Abu Yamun usuli mawpuruhim wa silsilatim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengan kana pangaosan kitab Qurratul Uyun fi syarhi Abi Yamun halaman 8 anu kitab mangga urang samikeun logatanana. Yeun hancana waqtulipa. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtulipa sareng diikhtilafkeun tina lapad ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Fil madina ikhtalafa tuluy dimajhulkeun jadi ukhtulipa. Lamun ikhtalafa ma ikhtilaf, lamun ukhtulifa ma diikhtilafkeun majhul fi'il madi mabni majhul atau fi'il madi mabni fa'il asub kana fi'il suasi majid. Warna sani bab kahiji wazan ifta'ala yafta'ilu ikhtalafa yakhtalifu. Kitu. Waqtulifa sareng diikhtilafkeun ya hamjana hamzah wasol jadi teu dibaca lamun aya wawan jadi kadempet waw hamzahna jadi leungit jadi teu dibaca ikhtalafa tapi waqtulifa henteu ukhtulifa. Waqtulifa sareng diikhtilafkeun hal nikahuna hari nikah teh afdalu eta leuwih utama au takhalli atawa ari nyepen teh afdalu lil ibadah tipikeun ibadah afdalu eta leuwih utama. Nah, pertanyaan. Warrajihu jeung ari kaul anu rajih innal afdhala kana annal afdhala eta yen sanyanyana atawa kana yen sanyanyana ari anu leuwih utama teh aljamu eta ngumpulkeun bainahuma antara ieu nikah sareng takhalli nyepen li anna nikah karena yen sanyanyana nikah laesan tanteu aya ieu nikah manian eta anu nyegah minna mani takhalli tina nyepen lil ibadati pikeun ibadah. Waqad taqarrara jeung geus netep naon anna arkana nikahi kana yen sanyanyana pirang-pirang rukun nikah khamsatun eta aya 5. Al aqidani tegesna dua jalan anu ngakidahkeun. Tegesna dua jalan anu ngakad nikahkeun. Wahuma jeung ari ieu akadi aqodani teh ajauju eta salaki wal waliyu sareng wali nikah wal ma'qudu jeung anu diakadkeunana alaihima wa ma'qudu jeung anu diakadkeunana alaihima kana duanana. Wahuma jeung ari ma'qud teh wahuma jeung ari ma'qud alaihima teh ajaujatu eta pamajikan wasyiddoku jeung mere mas kawin nason kalawan ucapan anu jelas kama fin nikahi tasmiyati saperti dina nikahna anu disebut mas kawinna au hukman atawa dina hukumna kama fi nikahi tafwidi saperti dina nikah tafwid tegesna nikah masrahkeun diri. Wasighatu jeung segat nikah
wal mahwu jeung ari ieu teh naonna dom wa mahrunya wa mahru wasyghatu wa jaujani sumal waliyu jumlatul arkani wa mahru jeung ari mas kawin wasyghatu jeung segat tegasna akad wa jaujani jeung salaki pamajikan tegasna lalaki jeung awewe sumal waliyu tuluy walina jumlatul arkani eta bener eta jumlahanana pirang-pirang rukun nikah. Jadi rukun nikah teh aya 5, anu kahijina mas kawin, anu kaduana segat tegasna akad, anu katiluna nyaeta salaki, anu kaopatna pamajikan, anu kalimana wali. Gitu. Lakin kola tetapi ngada usaha al khotobu Imam Khotob rahimah muga-muga ngarahmatuh ka Imam Khotob sahallahu taala Gusti Allah taala. Al-dhahiru ari kaul anu dhahir. Ana jauja kana yen sanyanya nasalaki wa jaujata jeung pamajikan ruknani eta rukun nikah duanana. Li anal haqiqata kana yen sanyanya na hak li anal haqiqatan nikahi kana yen sanyanya na hakikatna nikah innama tujadu pastina dipanggihan bihima kalawan pastina dipanggihan ieu nikah bihima kalawan duanana jawaj jeung jawajah wal waliyu jeung ari walina waliyu jeung ari walina wasiqatu jeung segatna sartoni eta jadi syarat duanana ay bi khurujiha ay li khurujiha tegasna karena kaluarna wali jeung segat andatin nikahi tina zatna nikah wa imma sidaqu jeung anapun ari wali segat wa masyidoku jeung anapun ari wali segat mana itu wa suhudu jeung pirang-pirang saksi falayan bagi maka henteu misti naon udduhuma milang-milangna ieu naon udduhuma milang-milangna ieu kamana ieu domirna sidaq jeung syahud ieu sidaq jeung syahud minal arkani tina buktina pirang-pirang rukun nikah wala minasyuruti jeung henteu tina pirang-pirang syaratna nikah gitu. Jadi teu diitung ari wali jeung segat asup kana rukun nikah. Li wujudun nikahi karena wujudna nikah li wujudin nikahi mana bieu teh hancana teh kurang tinggal heula ieu tah li wujudin nikahi karena wujudna nikah bidunihima kalawan nyaeta duanana atawa kalawan teu aya duanana sidak jeung syahud li'annal madurro karena sanyanyana anu ngabadaratkeun li'annal madurisqatu siddaqi karena sanyanyana anu ngamadaratkeun atawa dipisahkeun nya li'annal madurus siqoti karena yen sanyanyana anu ngamadaratkeun asyiddaku eta macana dipisahkeun dia jadi khobarna li annal mudirro karena sanyanyana anu ngamadaratkeun siqatus syiddaqi eta ngagugurkeunana mas kawin wadakhulu jeung asup kana nikah bila suhudin kalawan teu aya pirang-pirang saksi
wa qad nadhama sagitulah wallahu alam bissawab.